Hingga tiasa majagi kehormatan rumah tanggi, tiasa ngahadikeun cucu anu soleh ku soleha, tiasa dugi kana samawa sakinah mawaddah warahmah. Mugi Allah nawaler segala kasayang bapak sareng ibu ka abdi. Alhamdulillah rabbil alamin. Parantos rengse sungkem ka ibu Rama mangga neng sareng AA ngalih teh ka pelaminan. Salajengna nyaeta acara huap lingkung huapan kanyaah antara bapak ibu ka murang kalihna oge kadua mempelai ka pasanganana. Di aya sangu koneng lambangna salamet. Mamah mangga nyandak sacomot. Mamah nyandak sacomot. Mamah di dia, tatih balik dia. Mamah balik. Ariki. Sok mangga. Mamah masing AA teteh ieu huapan mamah huapan kanyaah. Mudah-mudahan sing jadi bekal kasalamatan dina rumah tangga hidup jaga. Urang baca doa makan karena orang pertama kali mengenal doa makan oge tina panangan mama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. 1 2 3 tahan mama ningal ka fotografer senyum. Alhamdulillah suapan kanyaah mamah anu terakhirnya anya engke mah ulah hoyong dihuapan deui teteh oge kitu. Mangga ayeuna apana nyandak sacomot apa? Mangga ayeuna ku apana disuapan. Bismillahirrahmanirrahim. Sing jadi pondasi dina rumah tangga hidupnya, mudah-mudahan hidup tiasa gaduh bumi anu langkung seueur langkung ageun ti apa. Amin. 1 2 3 tahan bapak ningal ka dieu ka fotografer dua mana senyum. Alhamdulillah rabbil alamin. Suapan kanyaah ti apa parantos sahuap deui nya geulis kasetnya. Wayahna ulah waka sahuap deui. Nyanak ayeuna sacomot ewang. Silakan bapak. Ayeuna huap lingkung anu sesungguhnya. AA kalau udah nikah tidak boleh ada jeda di tengah-tengah ya. Nanti ada juri masuk. Jadi harus dempet dempetkan lagi yang rekep. Nah, AA kalengin ke sini. Kalungin tangannya ke sini. Ke atas. Nah, teteh kalungin ke atas tangannya, biarin dengan samu-samunya bisa. Siap ya. Jadi huap lingkung orang Sunda teh siga kieu anu sesungguhna. Artina naon? Kudu ngalingkung, ngariung, ngabengkung, ngariung, bongkok ngaronyok, bingkung ngariung. Disalamatkeun ku sangu koneng, samemeh ditikung ku batur tos di pageran heula ku pasanganna masing-masing insyaallah. 1 2 3 tahan. Iya alhamdulillah. Di dia aya cai sagelas kok sedotanana 2 artina ieu murang kali urang teh asal tina 2 kocoran anu berbeda dihijikeun ku akad pernikahan nu hartosna kaset geulis panganten ibu tos jadi suami istri mah teu kenging hirup di 2 mata airnya di 2 sumur tapi kudu hirup dina sasumur nyaeta sabumi teh ya. Kacai jadi saleuwi karebak jadi sadarat kacai sing bisa rezeki ngajar ngaji nya
kadara teteh sih bisa ngingetan sok dijemput mamanya dudukin di tengah-tengah. Sip. Dudukin di tengah-tengah mamanya. Mama taik di tengah-tengah. Tah berendeng duduk mama duduk. Sok AA sama teteh sungkem di atas di depannya. Bersimpuh pakai dengkul, dipegang tangan mamahnya. Maju dikit. Sok dicepengan pandangan mamahna ditutup heula wajah mamahna ulah wakat tungkul gelis kasep sok ditutup heula ieu wajah mamahna. Kasep gelis pengantin ibu. Ieu pameun teu ieu wajah. Hiji awewe hiji istri anu ikhlas tur ridho salapan sasi lamina anjeun aya dina kandungan. Ieu wajah hiji istri anu ikhlas tur ridho naruhkeun nyawana ngalahirkeun ngagubrakeun hidup ka dunia ieu. Teu weleh nyambat doa, teu weleh diusap ditatap. Munajat ka Allah Subhanahu wa taala supaya tiasa ngahadirkeun ngagubrakeun ngalahirkeun hidup ka dunia ieu dina kaayaan sehat terus sampurna. Ieu hiji istri anu ridho tur ikhlas 2 tahun lamina cai susuna ngalir dina darah ieu. Dina pananganna aya welas asihna aya nina bobona aya ayuna ambingna. Dina socana aya talaga aya sagara cai sosa anu ikhlas. Seueur pisan jasana ieu istri anu ku urang disebut mama, anu ku urang disebut ibu, anu ku urang dipanggil emi, anu ku rasul disabda umi. Urang moal desa ngawaleur kunaon oge iwal ditungkulkeun masaka urang dipayunanana cium telapak tanganna. Cium telapak tanganna tungkulkeun tundukin kepalanya duduk. Duh mama abdi hapunten rumaos abdi tak lewat ka mama kirang sumujud toheman ka diri abdi naruman siang jeung wengi abdi teh sejak sumujud mama anu ku abdi dipicinta dinten ieu sim abdi nyumuh dina pangkonan mama teu aya sanes abdi nyungkeun dihapunten nyungkeun dihampura nyungkeun dimaafkeun tina sagala kesalahan kalepatan kabangoran abdi ka mama. Mama abdi nyungkeun diikhlaskeun sagala pengorbanan perjuangan cai susu mama terus diregu ku abdi 2 tahun lamina nu ngalih dina darah abdi. Abdi nyungkeun diikhlaskeun mama, abdi nyuhungkeun doa ka restu mama supados abdi tiasa kieu tiasa ikhlas dina menjalani rumah tangga engke. Moga Allah anu tiasa ngawaleur sagala pengorbanan perjuangan mama ka abdi langkung ngalipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditangkep mamana kasep gelis, ditangkep dipeluk mamana dipeluk ditangkep. Duh anak ibu putan hati rumah ikhlas hidup wujud ibu doa ibu mugi mulus nyerahayu si lungsur langsat
aya panayu nu